Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa suhada'i wa sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan la risyabil qadir ajilani wa usun la ruhi sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa ali radhiyallahu anhum. Khususan laruhi musanniful kitabatul mu'in al-alim al-alama Syekh Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari tilmidhu al Ibnu Hajar al-Haytami asy-Syafi'i nafa'allahu bihi wa bi ulumihi amin. Usuli ma puruhi silati ma mu'minina wa mu'minat wa muslimina wal muslimat ala hayya'i minhum wal amaslahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Kurang lajengkeun kana pangaosan kitab Fathul Muin halaman 3 keneh bagian ka-8 ayeuna anu kitabna mangga logat sasarengan upami abdi salah dina ngalogatna mangga lereskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Urang belajar wae kamar itu deuikeun ka dieu ngabahas keneh salat anu kalewat. Misalkeun salat anu kalewat kodona. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudna kumaha wa taqdimuhu jeung ngaheulakeun ieu si jamahu kana ieu salat anu kalewat ala hadiratin mandeurikeun kana salat anu aya waktuna. Jadi lamun urang katinggaleun salat subuh terus kurang dikodoan di waktu lohor, urang teh kudu ngaheulakeun salat lohor heula, salat subuh heula, qada heula. Qada heula nu diheulakeunna teh la yukhafu lamun mahan teu dipikasieun naon pautuha beakna waktu ieu hadir. Jadi lamun mahan teu sieun waktu lohor beak, misalkeun urang salatna teh jam 3, jam 12 atawa jam 1 tah. Urang teh salat qada heula nu diheulakeun teh ngodoan salat subuh heula tuluy engke salat lohor. La yukhafu lamun mantrifikasieun ieu beakna waktu salat anu aya keneh. Nyata waktu lohor teh contona teh. In pata lamun malepotna teh biudrin kalawan aya udur. Wa in asya jeung lamun masieun ieu si jama pauta jam jeung saksana sieun ieu si jama pauta jamiha kana tinggaleunana salat berjamaah. Ieu hadiroh. Misalkan salat lohor teh berjamaah ya, tetapi orang boga kodoan keneh, kodoan heula salat subuh lah waka salat berjamaah gitu. Alam mutamadi cek kaul anu mu'tamad. Jadi wa nasya jeung sok sanajan sieun si jamaah pota jamaatiha kana tinggalna ieu salat berjamaah hadir. Wa idza fata jeung di mana-mana kaliwatna teh bila udrin kalawan tanpa aya udur, kaliwat salat tanpa aya udur. Payajibu mangka wajib non takdimuhu ngaheulakeunana ieu si jama laiha kana ieu hadiroh. Tetapi lamun katinggalan salatna teh tanpa aya udur mah udur urang katinggalan salat lohor teh. Tah urang ngodoan salat lohor teh salat asar heula teunana jadi wajib ngaheulakeun heula salat hadir. Lamun tanpa aya udur mah berarti lamun salat lohor teh mah wajib salat lohor heula tuluy salat asar. Lamun katinggalan salatna maksudna kaliwat salat subuhna teh panyaritakeun salat subuh anu kaliwat ya teh salat subuh anu dikodo atawa salat anu dikodoan. Tah jadi lamun kaliwatna teh tanpa aya udur mah hilakeun teh salat anu hadir gitu. Takdimu alaiha imma idza hopa yang di mana-mana amma idza hopa di mana-mana sieun si jama pautal hadirati kaliwatna deui waktu anu hadir. Biaya qoa kalawan entum iba non baduha sawarehna ieu hadirah wa in qala jeung sok sanajan saeutik naon ieu balduha kharija waktu dina luareun waktu. Payalzamu atu misti hu kaya si jama non abada ngamimitian biha ku salat ieu hadirah. Wa yajibu jeung wajib naon takdimu mah ngaheulakeunana perkara salat pata anu kaliwat ieu salat bi ghairi udin kalawan tanpa aya udur alama mandeurikeun perkara salat pata anu kaliwat ieu mah bi udin ku sabab aya udur. Wa in
fakdu wa in faqoda jeung sok sanajan eueuh naon atartibu katartiban. Jadi ngaheulakeunana salat sunat, ngaheulakeunana ngodoan salat, mandeurikeun salat sunat anu mandeurikeun salat anu aya waktuna keneh. Wa in faqoda sok sanajan eueuh naon atartibu katartiban. Li anahu kana yen sanyanyana ieu tartib sunnatun eta sunat. Wa bidaru jeung ari gagancangan dina ngodoan salat wajibun eta wajib. Wa yundabu jeung disunatkeun naon ta'khirur rawatibi ngahirkeun salat sunat rawatib anil pawaiti tina salat sunat anu kaliwat tina salat anu kaliwat. Jadi urang teh salat sunat rawatib mah qobla jeung ba'da, salat sunat qobla ba'da mah pandeuri geus beres salat qada ngodoan salat urang boleh salat sunat rawatib gitu biudrin ku sabab aya udur. Naon wa rawatibi anil pawati tina salat anu kaliwat biudrin ku sabab aya udur. Wa yajibu jeung wajib naon tahiruha eta sunat tetapi wajib ngahirkeunana ieu rawatib. Wa yajibu jeung wajib naon tahiruha ngahirkeunana ieu rawatib anil pawaiti tina salat anu ngalepot bi ghairi udin kalawan tanpa aya udur. Jadi lamun mah lepotna salat atawa kaliwatna salat teh ku sabab udur urang ngahirkeun kana sunat rawatib teh sunat. Tetapi lamun urang kaliwat salatna lepot salatna kaliwat salat teh ku sabab ku tanpa aya udur maka wajib kudu ngahirkeun salat sunat rawatib gitu maksudna. Tanbihun harita hiji pepeling man arisaning wae jalmana mata eta anu maot ieu si man wa alaihi jeung eta tetep wajib ka ieu si man salatu fardin ari salat fardu. Lam tukdo tah teu wajib kodo dari teu wajib dikodokeun ieu salat walam tubda jeung teu wajib dipidiahan naon anhu ti ieu si man. Jadi lamun masih jalma teh maot urang teh misalkeun aya jelema geus asup waktu asar manehna teh maot can salat asar tetapi kaburu maot teu wajib dipidiahan salatna diganti ku pidiah jeung teu wajib dikodokeun salatna. Kecuali lamun manehna gering salat lohor teh gering ya henteu salat asar teh maot tah salat lohorna anu wajib dikodokeun mah dipangkodoankeun atawa dipangmayarkeun pidiahna. Tetapi lamun mah pas waktu der asar terus manehna maot eta mah waktu anu harita mah henteu wajib dikodoan atawa dibayar ku pidiah gitu. Wa piqaulin jeung ceuk dina ji kaul ina kana yen sanyanya itu salat tabtub alu eta dipigawe salat anu ti siman mata au atawa ngawasiatkeun ieu siman bihakan ieu salat amla atawa henteu. Haka ngahikayatkeun hukana ieu kaul sal ubedu Imam Ubed ani Syafi'i katampit Imam Syafi'i li khobarin karna aya hadis pihi dina ieu kaul wa fa'ala jeung migdamel bihi kana ieu kaul sal Subkiyu Imam Subki an ba'di aqori bihi tina sawarehna pirang-pirang kerabatna ieu Imam Subki. Wa yu'maro wallahu a'lam bissawab sakitu heula.